alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wallahu a'lamu bimmaradi bejakeun Muhammad wa kulu sok dalahar maraneh kabeh wasrabu sok ngararinum maraneh kabeh masitum sakahayang anjeun sakumaha nu geus diatur ieu dahareun anu halal inuman anu halal sok dahar nu halal nginum nu halal wala tusrifu cuman ulah leuleuwih lantaran innahu la yuhibbul musrifin sanjana Gusti Allah mah teu resepen kanu leuleuwih dititah lamun tadi khudzu zinatakum khudzu'na fil amr maedakeun kana wajib jang nutupan aurat kabla dituna mah sunah adab-adaban tapi di dieu mah kulu wasrabu aya amr-amrna teh di dieu mamar lil ibahah sakadar meunang doang eta ngabedakeun antara nu tadi khudzu zinatakum inda kulli masjid amr jeung ieu wa kulu wasrabu wala tusrifu amr keneh tapi penggunaan amrna lain deui nu itu wajib nu ieu mangan ibahah tah jangan lempengkeunana kumaha eta nu hese tu pasti hese mondok teu ngajem teu deui teh hese kumaha jangan ngadengekeun ge gadengen riweuh eta tah dibongkareun nu kos kare itu masyaallah sedengkeun kapan di dieu teh aya huruf atap di dituna khudzu zinatakum inda kulli masjid kadila aya huruf atap wa kulu washrabu wa la tusrifu eta huruf atap teh huruf penghubung antara kalimah nu ieu jeung kalimah nu itu dihubungkeun ku huruf atap ngaranna huruf atap penghubung eta teh aya nu mutlaqil jami dan lain sebagainya kok bisa jadi beda nu tadi mah kapan jadi wajib nu ieu mah kok jadi ibahah ieulah nu koleng Masya Allah jukuna tuh batin saya tuh kudu ibahah saya puyang nama kos itu mah eta mah kudu nurun-nurunkeun kitab janggotan emang aya kitab janggotan jelema make janggotan tuh kitab deui sarua ese ya cerita saya ngaji bela silahkan dahar silahkan minum sakayang anjeun asal halal. Jadi dititah dahar jeung nginum teh dititah ku Gusti Allah. Lantaran memang geus jadi adat kekuatan manusia teh ku Gusti Allah geus dibagi-bagi. Aya nu kekuatan dahar jeung nginumna teh kuat samingguan. Sakali dahar saminggu. Aya nu kuat 5 poin sakali dahar 5 poin. Aya nu kuat 3 poin sakali dahar 3 poin. Aya nu kuat sapoe sapetingan sakali dahar aya nu kuat sakali dahar genep jam kudu dahar deui jadi sapoe sapeting 4 kali dahar ulah disengsarikeun ulah nu kuat nang Allah nu teu kuat nang Allah tinggal urang kembali ka diri urang aing sapoe sabaraha kali daharna nya balik ka diri urang oh aing mah kumaha manggihna bae Anggi isuk-isuk uduk sikat berang saeutik aya sangus sikat deui aya deui nu mau berkat sikat deui aya deui nu ngariung kasorekeun sikat deui aya deui anak mawakeun sikat tah mah teu reureun dahar burung kulu wasrabu jadi ulah nyeungsarikeun kanu sok dahar loba dahar lantaran di dieu ge dijelaskeun wa kulu wasrabu nu ulah sote wala tusrifu ulah leuleuwih berbagai ulama nyaritakeun tentang wala tusrifu artina ulah leuleuwih teh hiji leuwih teuing datang ka kamangkaraan cara Raja Namrud dahar kudu ngeunah bae
beres dahar wow nyana susurian kayaknya nakawe saya dicolok deh utah ke istirahat sakedeng dahar deui wow geus susurian kayak menang bangsa saparapat jam 20 menit colok deui jadi hayang dahar bae blon eta pangeran Raja Namrud teh jadi ngaku pangeran. Nah, kos kitulah Raja Namrud. Ieu Isrop ngaran. Atawa Isrop teh hukum mustahil ngadahar sakumaha kahayang urang, ieu hayang caplok, ieu hayang caplok, ieu hayang caplok. Hat, aya seubeuh na seubeuh ngan sakumaha kahayang diturutkeun eta ge Isrop. Sarua bae. Kuduna kumaha sederhana. Bagi tilu cak Kangjeng Nabi di awak urang kok kosong beteng teh bagi tilu sasulus jang dahar sasulus seperti lu deui jang cai seperti lu deui jang napas tah lamun urang bisa kos kitu awak teger bae awak sehat bae bagi tilu ye awak ye beteng seperti lu jang dahar seperti lu jang cai seperti lu kosongkeun urang mah kok kosong datang katakan malah mah dahar teh baru budak turun heula digejlug usah kumaha karunggoni lain leuwih teh eta mah kulu washrabu wa la tusrifu. Lamun urang nyaritakeun sejarah Syekh Maulana Hasanuddin teh manehanana ieu 3 bulan sakali daharna. Pertama datang ka Banten sabulan sakali, pamajikanna saminggu sakali daharna. Eta nyana nyindiran ka pamajikan deuk iraha ibadahna sia mah atuh saminggu sakali dahar bae deuk iraha ibadahna eta saminggu sakali ge masih disindiran keneh bae. Ambo atuh pamajikan urang mah teu bisa ngomong kumaha ibadahan ngan dahar malulu saminggu sakali disindiran mikir pamajikanana naiklah sebulan sekali kulantaran naik sebulan sekali Maulana Hasanuddin 3 bulan sekali Masya Allah kali nyindiran deui dikira ibadahna teh sebulan sekali make dahar cak pamajikanana kumaha hara ujung-ujungna Syekh Maulana Hasanuddin mah 6 bulan sekali daharna turutan ku sia jengker sia ulah saturut-turut dah lamun aya hiji waliullah lamun aya hiji jelema suluk lamun aya hiji jelema ndek ibadah ka Gusti Allah 5 poe nyanan candahar kabeneran geus 5 poe candaharnya na ngomong aduh beteng lapar amat 5 poe teu dahar nyaritakeun beteng lapar eta teh cak guruna sia ulah ibadah suluk di pasar sia cicing 5 poe sia ngarasa lapar ulah suluk sia cicing di pasar dahar bae sia eta 5 poe ge teu meunang nyebut lapar jelema deuk jadi wali mah teu meunang henteu meunang geus bae urang mah pan lain 5 poe urang mah lain 5 poe isuk-isuk ngaji ngadahar uduk 2 piring jeung endog 5 sagegedeg pohara kan eureun ngaji geus kieu deui bae padahal sia nyeri lapar aing 5 poe jelema ibadah ka Allah 5 poe nyebut lapar gas ulah diteruskeun sia ibadah cak guruna ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah Masya Allah Gusti Allah kan Sayyidina Umar nyekelan beteng kieu 2 poe candahar kabeneran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sidina Umar aya naon mun minta tulung cek kunaon ieu beteng si ganjel cenah ku batu emang kunaon 2 poe teh dah kula masih 2 poe geus 3 poe kunaon iya tuh itu izin dari Umar kieu we satu aja kita teh geus 3 poe geus pararias
kapanggih jeung Sidina Ali sugan aya dahar kitu kunaon teh tu diganjel ku batu sabaraha eta Umar 2 ieu 3 kulang geus 4 apa ya geus atuh urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya ayo datang ka Kangjeng seuri bae Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu teh batu kulang geus saminggu teu dahar cek Kangjeng mah geus baralik bae Masya Allah karim kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah Gusti Allah nu agung ayo urang mah pan lain kitu urang mah sia gede amat bateung Ustaz dahar alhamdulillah ya rabbal alamin eta di kantong ieu ge bekal alhamdulillah aya bebekalan di dieu naon atuh lontong aya roti aya bacang aya masyaallah wahara amat ai itu tuh tas itu ge sarua itu mah bangsa roti-roti kering budak sabulaneun moal seep batur mas 2 3 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat pan jauh jasa tah urang jeung nyana ai hayang ka sorgana mah akur perjalanan jauh aduh Gusti Allah sakararisi lamun nyaritakeun tentang para wali aya anu sabulan teu dahar setengah bulan teu dahar saminggu teu dahar geus lumrah nu sapoe-sapeting mah teu dahar teh lumrah jasa tah mah tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun dina kitu Fathur Rabbani nya nama daharna gembul Sufyan Tsauri mah gembul nya nama daharna malah mun aya tamu mah kumaha dahar gembul jasa beurang dahar ke sore dahar deui tapi ketika salatna ibadahna eueuh nu tanding mun geus salat bae ceurik terus-terusan salat ceurik eureun subuh kitu bae eta mah daharna gembul beurang isuk dahar beurang dahar sore dahar deui tapi lamun geus salat ceurik tetep cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia nu ngaran Sufyan Tsauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia ai daharna ku sia katuturkeun ai salat aja urang mah pan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu siapa odo urang nu babarina bae nuturkeun ka kasimpulanna nama nu jelasna urang ulah ujub urang ulah suuzon ka batur endek dahar bae endek biasa bae endek eta mah urusanna urusan kebiasaan nu penting ibadah ta'alluqna qalbu ka Gusti Allah nah nu mantak aya kiai teu naek lantaran ka batur ibadah di mana dahar malulu nyana sebanut lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana daharna ge masa comot mana bisa aja mah dahar bae bisa ka Allah ujub moal naik tak urang asa ngeunah kos kieu urang beuki dahar pan asa kahatean gitu maksudna emang sia mah tolol ieu sebenarnya mah itu geus dibabagi nah kulu silahkan dahar nu halal wasrabu silahkan minum nu halal masyitum sakahayang anjeun cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi nu mantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab sing hade maneh ulah seubeuh teuing dahar ulah seubeuh teuing nginum cek Kangjeng Nabi fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah lantaran seubeuh dahar seubeuh nginum ngarusak kana jasad ngawaris kana gering jeung mumul kana salat coba ge urang tas magrib dahar subuh jasa subuh nginum subuh jasa haju ngadenge suara azan Allahu akbar aju ge Allahu akbar rokok dipenten di asma la ilaha illallah teu nyaho tak la ilaha illallah ngan datang ka asyhadu anna muhammadar rasulullah heuh peureum urang eta
tanya la ilaha illallah pemajikan nama pajar Ki Haji salat teh ka masjid beres di sepi pandu tok trak geus beres teh ka haji suga teh ka masjid orenganan ambo rokok kena samping kabelum Ki Haji oplok diudangkeun ku haji udang beak ta samping tak rokok ye emang geus adzan dia jam sabaraha emang teu ka masjid ji adzan geusan aya adzan geusan teu nyaho eta sebeuting dahar sebeuting nginum atawa teu dahar teu nginum sarua Allahu akbar teu dahar teu nginum lapan sarua ya bae sarua la ilaha illallah jadi urang mah lapar teuing geus sebeuting molor bener na tadi mah teh iya kumal bata minat ta'am masyarakat ulah sebeuting sebenarnya sebelum ngarusak kana jasad ngawaris kana gering eta teh jasad teh rusak gering akibat tidak makanan komo ayeuna makanan kimia mah jeung mawa kesel mawa mumul kana salat mantap wa alaikum bil qasdi fihi ma maneh kudu sedengan sakangjing Nabi dahar jeung nginum teh fa innahu aslahu lil jasad sedengan teh ieu ngabereseun kana awak wa abadu minas salaf jeung ngajauhan tina leuwih wa annallaha ta'ala la yabghudul habras sabir Allah pang bendu-bendueunana ka kiai nu lintuh cek kiai sia atuh di dina kaos kiai tuh kumaha atuh wa innallaha la yabghudul habras sabir sanyana Allah bendueun jasa ka ustad ka kiai nu awakna lintuh ku dahareun langsung loba dahar bendueun Allah cecak-cecaknya jadi kiai loba dahar komo mun teh jadi kiai asana ieu mah ye boga restoran masalah wa annar rajula la yahlaka hatta yusraba syahwatu andin sanyana hiji jelema bisa ngarusak bisa rusak dirina lantaran nyana syahwatna ieu ngelehkeun kana agamana nah dibere ilmu dititipan ilmu tapi pikiranana kana dahar bae kurang kana agama tapi lamun kieu mah dahar aing nginum aing jang negeran agama aing mah dek dahar dek namateun Al-Qur'an aing dek dahar dek inum dek salat aing 100 rakaat tengah peuting pokona mah aing dek dahar dek inum nu seubeuh jang mutolaah eta mah masalah kos kitu heuh masalah ieu mah lain pan asal dahar seubeuh nginum seubeuh haju bae sakumaha kotok dek endogan plok 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 pukul dingeunah-ngeunah pananggalna kitu geus teu nyaho inget bumi alam ieu dahar aya carita dina kitab ajaib karangan Imam Karmani aya dokter Nasrani tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid ya Ali laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh beda jeung di kitab kami Injil dina Injil diterangkeun wal ilmu ilmani ilmul abdan wa ilmul adyan ilmu dua aya ilmu patali jeung awak ilmu kedokteran aya ilmu patali jeung agama syariat Injil mah tampil dengan prima ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an laisa fi kitabikum min ilmi tib nu patali jeung ilmu kedokteran lamun nanyana ka urang heuheuhan tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid begala lahu sambarangan qad jama'a Allah ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran seluruh ilmu kedokteran teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an sapotong ayat dengan sepotong ayat seluruh ilmu kedokteran tercakup Injil mah kudu babarabayan ieulah loba teuing hese nawarna Al-Qur'an setengah ayat seluruh ilmu kedokteran ayat buih sak dokter parah amat sih
Quran mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil. Sapotong ayat. Gua cek Tabib Nasrani, cek Dr. Wamahia, coba mana ayatna? Baca kunyana. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon. Wasrobu inum kumaneh minuman-minuman anu halal tapi wala tusrifu ulah loba teuing lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan kana pernapasan. Nah nu mantap kudu disedengan bae dahar seperti lu minum seperti lu ieu lolongkrang seperti lu lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an seluruh manusia di alam dunia bakal sehat kurang kumaha ilmu kedokteran wih jahe jageuna ulah main-main dengan Al-Quran mah. Masya Allah. Cik eta dokter Nasrani wala yusiu min rasulikum syai'un pitib. Ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inumeun eueuh nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran. Cek Ali bin Husain qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiba fil al-fadil sirah dengan bahasa nu saeutik dicokot tina kulu wasrabu wala tusrifu timbullah ucapan Kangjeng Nabi wa magia naon ucapan Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi al-maidah baitud da wal himyah rasul lidain wa atikul badanin ma'awadah. Cukup dengan sakitu itulah ilmu kedokteran menang nyokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Artina kumaha cenah eta? Ngaji dong. Wah, payah teh dokter. Al-Maidah baitud da. Kadut, ieu kadut beuteung tempat penyakit. Wal himyah ra'su kulli dawain. Pantang ieu adalah sumber daripada obat. Wa atikula badanin bere kumaneh awak ma awat tahu naon nu geus kabiasaan ka awak ngeunahna mana silakan etalah jang ukuran kesehatan lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda darahna aya darah A aya darah B aya darah O aya darah OTM macam-macam liwat teuing teh ilmu kedokteran. Beda-beda kekuatanana, kadar berpikirna lain-lain, kadar awakna lain-lain, suhuna beda-beda. Aya nu akur di tempat panas, aya nu akur di tempat dingin, aya nu akur di tempat sedang. Jelema aya nu betah dina daerah tropis, aya nu betah di daerah panas, aya nu betah di daerah dingin. Sakumaha hewan, onta hayangna di nu panas bae. Ketika dibawa ka nu tiis, nyana ngomong, "Tidak betah saya." Mantak otak nu aya di Bogor, nu aya di Taman Safari, eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab, ganti deui. Nyana geus ngomong bae waduh teu betah cak nyana. Balikeun deui kula ka Arab. Teu betah nyana, lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu. Wah, ditonton kurang Indonesia gede amat, genep bulan kuru. Bawa deui. Aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang dinu panas bae model onta. Aya nu hayang dinu tiis bae dibawa ka anu panas mun kebo. Pernah pan kebo dibawa ka Mekah ka ditu atuh jajar etean. Aduh, cak jana ujang gupak aing. Aduh. Teu betah moal mangi kebo di Mekah ka jeung kumaha ge moal mangi. Ujang gupak cak jana aing. Oh, sejasa. Teu betaheun nya nama betahna di Cikupa. Lo jang gupak lo bacaknya di Cikupa di Bojong eta. Tah manusia ge sarua jeung hewan. Ku aya rasa kitu kieu ku ari mah. Dahar ulah loba teuing lantaran ieu kadut baitud da. Coba ku ari pantangan. Naon anu henteu akur jeung diri sorangan urang boga rarasaan eta mah pokona kembalikeun ka awak masing-masing ati kula badanin ma'awatah sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun dokter mah hanya mere jalan doang Kangjeng Nabi mere jalan nu ngarasakeun urang kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali di tafsiran ti dia singa deun teh ngajaga awak lain cek dokter ngajaga awak lain cek sasa cek urang sorangan
urang nginum aku rente sih mun urang nginum cai tiis sanajan Kangjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis aya teu akur ulah akur rente sih nginum cai panas lamun memang akur sanajan diulah-ulah aya akur mah nginum bae akur cinta sih ente lamun ngadahar daging hayam atah teu akur sebab akur jeung ucing ulah akur asak-asak mah akur apa salah daging embe akur teu ka diri urang awak urang akur dahar teu akur ulah daging sapi akur teu ka urang akur teu akur ulah daging munding gitu kene akur teu akur teu akur ulah lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagut oh ieu mah kakap teu akur ulah akur sek asal wala tusrifu ieu cumi akur teu jeung awak urang aing mah sareng ngadahar cumi be alergi atuh ulah nyiksa awak sia ai akur mah los tapi wala tusrifu kitu kene hurang aing mah lamun ngadahar hurang nu gede henteu nanaon nu leutik teu nanaon atuh aku teh sia mah beuki ngaranna tuh manis ditafsir-tafsir gede jeung leutik segala ngalam bedana gitu urang anu gede mah ngeunah sakjana ada tuh mahal tah mah akur atuh los tah mah tapi lamun teu akur atuh ulah nah contohna urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lapar beuteung teh isuk-isuk tarurun ti hotel teh ti kamar ke tempat resepsi weuh geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah cak nya mah meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di Mesir di Yordan kos karari itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede ke koneng percis mun dibayangkeun ku urang kos eta asal dek dahar bae satu sisi beuteung lapar di sisi lain pasti kapanggih jeung eta deui bener bae percis potonganna kos eta ngan dicorok doang gitu barang ngalat teh sok aya ngahayal saeutik akur amat ye gedena jeung konengna akur kulantaran eueuh deui dahar dia dipaksakeun ku urang sanguna teh akur jeung sangu urang sayur teh akur jeung sayur urang letahnyana jeung letah urang tepan beda atuh tungtung nama sanajan daging sanajan sayur untung be aya anu mawa teri dicampurna jeung teri kede bae tah ieu letah akur dan nu mana akur kuman urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk bahasana jam 11 mencret kajian kokomah ge tuh beda tuh kan nah mantap ieu ati kullu badanin ba'watah sakumaha kabiasaan urang naon wa aku asal wala tusrifu kurang kumaha cek ali ka dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan satu makan yang sesuai dengan badan masing-masing dan jangan terlalu lebihi waduh yang kedua adalah pakai pantangan kalau memang di situ gak akur dengan pedas pantangilah pedas. Kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing, pantang daging kambing. Pantang. Nu mantak di riadohan. Urang deuk ka Allah mah make riado make pantang-pantang, seluruhna pantang. Kabeh ieu hampang awak teh. Lamun akur, nu teu akur mah dahar bae sih. Ulah keur zaman baheula keur ngora dongeng seetik. Riado di Cirebon jeung babaturan. Dibere sanguna ngan sakieu doang kan. Hiji sakcomot doang magrib sacomot aya nu geus ngurandang ka sumur teh geus teu kuat kula mah kuat bae eta babaturan 10-an kageteun ente mah cenah kuat amat aing alhamdulillah pokona ku Allah mah masing-masing dibere kekuatan geus ulah hese nyana ngurandang nimba ge geus teu kuat teh nimba kula ipang nimba ke musan mang 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh ente mah cenah kuat ieu atuh dibere dibagi-bagi ku Gusti atuh geus lain kok bangunna ceng haram iya tuh masalah geus skala luar tah saminggu 20 hiji poe 40 poe geus skala luar mau sehat bae pan geus baliknya mah karuru kula henteu nyana mah kuru tinggal tulang doang 40 poe kula henteu sehat bari nungguan mobil aya ente pancen pan sehat amat tah mah dahar sih jadi teu kajawan moal aing moal ka nyahoan pan itu bisa kos gitu pan dahar ge diluluskeun bae teh ku kiai atuh lain deui aing mah dahar teu kanyahoan ku kiai ya aing ge nyaho kiai ge dahar itu aing mah teu kompetisi jeung kiai
ulah sok nipu awak aing teh inget ka ieu ati kula badan mawat tau dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat ngomong pae aing antak beres tah sak meme salat isya kula mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu ka warung dah cepet dahar bangun teu dahar teh kitu bangun teu dahar datang ka kuari nya lamun inget sok marah udah siap nipu aing ngadena aing teu pae saknya tuh urusan pribadi tuh kos gitu batu atuh aing tasbih ragak deui mangkani kita maca kulu pan sapeuting 1000 pan ragak kocrek kodas ya orang wiridan teu beres awak teu beres ai urang mah tegep atuh biasa kulhuna ge embat bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad nya nage kageteun sia tanaga gede amat sakena atuh dahar jinganan nipu tau kos gitu tah itu kuat ulah dipaksakeun ai akur urang ternyata diluluskeun ku kiai lulus nya hasil isi horohna lulus tuh Masya Allah, dalalakun keur ngora eta kos kitu lulus we biasa. Nyana mah nyana anu daharna sacomot nu anu teu lulus duaan urang Bandung. Teu lulus, ieu mah teu lulus anu kudu ulangan etus ya. Nya teu dahar nya teu lulus. Masya Allah. Iya ya pantang, panjang. Lamun di non gitu ngaranna dipetakeun praktekna bahasa Kangjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal imya rasukul dawa. Wati kula badan ma'awata panjang Imam Ghazali nu nerangkeun panjangna Masya Allah pohara jasa dokter teh akhirna pakola cak dokter Masya Allah macaroka kitabukum wala nabiyukum Jalinus Iban pohara amat horenganan kitab anjeun teh ngaleuwihan dokter Jalinus pan sumber ilmu kedokteran teh Jalinus ngaran dibejakeun tah seluruh ilmu kedokteran teh dina Injil di Jalinus berarti ngaleuwihan kitab Jalinus ieu pohara jasa Al-Qur'an akhirnya asup Islamnya tuh batur mah kos kitu debat lantaran ikhlas dijawab sapotong ayat kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin asup Islam Masya Allah Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat lantaran ti ditu nagasa potong ayat atuh urang ngaji nagasa potong ayat wallahu alam bissawab